Adinda yang mengisahkan peperangan Napoleon Bonaparte. Sok mimiti siang ngacapruk. Aing mimitina jiga nungeuna. Aduh. Ketika bulan diwarnai pucat pasi dan pucuk pohon menggigil di hembus gaib yang fitri, raja dari segala raja telah bersabda meniupkan suaranya, Siliwangi. Eta aing bareto kering ora, aduh. Ketika bulan diwarnai pucat pasi dan pucuk pohon menggigil di hembus gaib yang fitri, aduh ngarahan kitu aing bareto aing kering ora. Darurarirarurirang doraruraring dorarirurang doring. Kang Ibing obat penyawat mahmah kolor asep taruna kugeukeun ikan tuna aduh ikan tuna naon teh ikan tuna alpukot naon itu alpukot mah anjing asep taruna papukot jeung anak anjing teh naon si asep tatu. Kang poe panyawat mah hoyong damang bacakeun SMS abdi ieu, aduh tiep pantesan teh aya di TV dan urusan we pabrik aci. Tadi nu nelpon we tidak nyai mah nu lain-lain jeung duh di bejaan orang teh acara pajak acara naon keukeuh teu percaya nyakeun pabrik aci bere nomor telepon Mang Patah kirining teh si Patah pan ngamek aing kerek hees euy cenah aing teh kolot. Aduh bere telepon si Kusman atuh Om Kusman ngagurubug cik atuh da aing teh keur molor teu diganggu ku telepon. Aduh keur barudak Damas bangsa Nas Riyad segala kabeh we barudak Damas kade euy tanggal 20 Juni maneh ulah parohonya ulang tahun Gatot-Kaca kare karumpul si adi mah urangnya datang tos jumaahan maneh dagoan di urangnya aya ulang tahun Gatot-Kaca euy tanggal 20 Juni nya ulah henteu sia ditekek urang lamun poho maneh awas ya 20 Juni poe Jumaah bada jumaahan dagoan di imah ku urang aya ulang tahun Gatot-Kaca. Dorarirorirariraring dorarirorang. Halo? Halo? Ya. Kang Ibing bade tumaros? Nuhun. Iya Kang Ibing aya guru tembang Cianjuran menawi uningan di mana? Istri pamegat. Teu langkung bade istri bade pamegat. Mangga seueur. Kayak seterang alamatna gitu. Mangga aya. Atuh telepon we ulah diumumkeun di dieu. Ditutup we tuh entong on air gitu. Mohon teu on air, mangga wae teu on air mah. Ke atuh kumaha carana abdi ge teu terang. Kala atuh da anger we kadenge meureun kok. Anak-anak re gitu. Janten ieu teh budak teh murang kali keneh kitu. Re ayo re podo mlaku nang tunjung bulan. Halo? Halo, Bing, bulan. ngadongeng mending ge Bing lah. Sareng saya Sareng pribado ce dudung ye di mana? di Gadbrata. Oh, semuhun. Mending ngadongeng Bing lah. Mangga. Nggak nuhun Bing. Mangga sami-sami. Assalamualaikum. Salam. Mau didenge. Urang ream ge boro-boro aya ngadongeng. Aduh ieu beuteung peurih euy mah euy. Halo? Halo Kang Bing. Yuk, Buat mama gampil. mohon. Oh, sampo atah geus sok. Mohon anu nyaut teh sabu atas sareng gula beureum cenah. Tong ngawul beureum. Sampo atah we unggul. Sabu atah hungkul. Ya. Tong seueur-seueur 10 cm we. Sakali mam geus kitu. Oh, gitu. Alhamdulillah. Di parut. Dekat dah di biasa we cap kampung jadi Grogos. Tapi damang teh. Alhamdulillah. Oh, sabu atah enteng eta mah bade nyobian. Ya eta we. Kang Ibing gaduh domba kan sami. Aing mah jigna teh kana domah hanas didengekeun. Da domah urang mah taramah, da katarang ngomong mahna mah. Domah teh pancena ceur dokter ya, pemia mah sajam sakali Halo? kan. Ulat. Assalamualaikum Kang Ibing. Salam. Eta penyawat mah Mohon. ku Waitai 999 tah obat Cina. Oh, eta
Semohon karawas segera. Naon jenenganna? Waitai 999 9 tilu kali Kang Ibing. Oh gitu. Nuhun. Rada para laur gitu ngaranna ge waitai gitu. Tapi sugana nya. Halo? Ya. Ulan. Mah anu tradisional Nuhun. leca hideung Nuhun. diperes nganggo kain Nuhun. dicampur madu Hmm. terus nganggo no bebeureumpna no bebek Nuhun. pami aya mah nganggo ieu akar jame Nuhun. ulup hijikeun Uluh. dituangna malam Jumaah dileutna aduh jam 11 eta terjal atuh Kang Ibing Eta mah tuh sanes mah. Eta mah. Waduh, eta mah kang ngecep oyib. Aduh, rupa-rupa wae tuh taraja eta curigaan tuh ku akar jame. Da urang ge apal akar jame mah. Pergi eta ngagedurkeun semangat eta ngapalkeun. Halo? Halo, Yuk, Oyong Damang, pasangan penyerat mahna, sumuhun. gugah wengi, Kulan. ma, Aduh, penuh balik euy. Ngabarejaan teh anu ku koneng gede ku setum. Obat mah gugah wengi mah cenah aduh aing mah eta mah lain cager ngadon digebes. Halo? Ya, Landong mah sumuhun. nganggo cau kepok anu rada asa Mohon, ras dikulup mohon. nah eta teh sadasana tuang anjing-anjing teh ku eta cenah Cau kepok. cau kepok anu mangkal cenah Oh nu eta nu kitu dikulup sareng cangkangna gitu. mohon tapi dituangna mulai Mohon dia. cangkangna mah ngado makang ibing lah Mohon. mohon kemingnya Mohon. Cau kepoknya. cau kepok Mohon. mohon keming Mangga sami-sami abi nu nuhun. Cau kepok tah eta nu leres mah. Palingan sok aya geus keur budak nya kepok ame-ame cenah teh bener supaya ulah mah barudak. Aduh ieu mah euy. Nyata atuh da penyakit mah teh itu cenah dahar teu teratur, darek teratur kumaha atuh. Saminggu sakali dibere bubur Haji Oyon ge. Halo? 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 Halo, Yuk, Kang Ibing, kulan. abdi teh keresan gaduh panyawat mah, Hmm? nu sae nu leres ieu mah tong nu bobohongan nu leres kunaon Kang Ibing? Aya 2 rupi. Duh, nepikeun deui ti jelema bieu we urang mah. Hiji ku koneng diparut, geus dileueut. Koneng dapur, anu kadua cau kepok. Hah? Dikulup cenah anjing-anjing atawa anjing-anjing satu acan sarapan. Tah eta anu 2 mah. Terus anu hiji deui teh naon tadi teh kok poho deui euy. Hah? Saliara cenah. Oh, saliara. Sal- Sesah ulam naon Kang Ibing? Bulan? Abdi teh keresan ting pangnemangkeun lah abdi hayang bari lalenyepan ku Kang Ibing. Oh, sesak ulam mah gampang atuh. Sesak ulam mah ku plester. Plok kana mata dibengkeut. Semen we. Teh hayang dipangnemangkeun Kang Ibing. Nya mangga lah. Mangga. Aduh, parupa wae boro-boro nembang. Nya beuting urang keur peurih teu euy. Halo? Yuk. Mohon. Mohon. Sareng cangkudu. Waduh. Madon atul atuh meureun. Tah 2 truk mah eta mah eta bener nasehat. Nu tadi mah teu balener. Anu bieu mah koneng 2 truk eta mah sae tah. Tah eta mah nya nasehat. Da abdi ka pukul kadang nu gelo ge cagerna kudu kitu. Halo? Halo, Ya, Assalamualaikum. salam. Ibing, Ya, Landong mah mohon. di kudorok dok, Dorok dok, mohon dikumakeun. dituangna tengah dinten nuju hujan tapi Itu. kangge cai kaldu, cekeran weh, basoan we sakedik. Ih, eta mah cekeran ngabaso sakedik. Bal ngau kejo nya geulis. Teras we eta mah. Oh, paling eta cek dokter teh eta resep teh jalanganna nyatu. Halo. Duh, nu balik aing pendengar euy ngabejaan teh. Halo? halo Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam. Ibing mah tong di landongan Nuhun. hare-hare antepkeun Teras ini nyalira tuh engke init nyalira. Oh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Tuh kitu saya kitu aya nu kitu acuhkeun cenah. Can gogorentelan mah. Halo? Halo? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ieu jadi nguruskeun mah sapoe ieu euy. Kang Ibing Kulan. abdi mah teu gaduh resep Nuhun. mun sadar ngadongak
wae ka Kang Ibing. Mohon. Mudah-mudahan sing ngal damang mah. Amin, amin. Berarti teu panginten leungit teu upami teh Kang Ibing. Sumohon. Teh kitu. Mohon. Kan eta abdi mah geus diserahkan Kang Ibing. Mohon. Eta si ibu teh tah. Nah, Nu nelepon naon teu serius. mohon. Urang dikeureuy ya. Sumohon. Teu mimitina gitu teh. Duka abi ge bingung eta jojo trek keukeuh we. Disebutkeun di omora. Terus pabrik aci siga nurut siga Aman. kan abdi mah bieu teh lah. Di pasian kami tuh nomor telepon Suryana patah. Telepon kayak itu tas Bang Patah dan telepon. Ibu ini serius pisan. Sumohon. Tinggal Bang Ibingnya. Sami-sami nuhun, Pak. Waalaikumsalam. Duh, perhatian mendengar ke orang teh gede kok mah ge ribut sa Tatar Sunda euy. Halo? Ibi, Ya, itu sahanu gaduh panyawat mah teh. mohon aya rencangan Sah Kang Ibi kan? sanes Saha? abdi. Kasihan deh lu. Nya, cek aing ge kasihan deh lu cenah. Teh mana deh ke orang? Paduli deh lu. Aduh, Gusti nu Maha Suci. Sing sabar we teu kok, jama sabar mamurilit ye. Cing laguna kok lah. Radio Mara di Bandung ya, lagu nu ngeunaheun kok lamun teh mun teu aya lagu di sekar borog dewe ngeunaheun pisan eta euy beuki urang. Buka pintu, buka pintu. Ya, betul. Boleh saya bertanya? Begini dok, saya kalau hubungan seks itu sudah sehari 5 kali masih terus pingin, itu apa gejala apa? Oh itu dalam istilah kedokteran itu namanya kaseubuhan sia. Obat satu-satunya di pek-pek di narel. Sira aing dokter sih ya Hani Rono Sulistyo aduh mana teh Hani ngan ngebahas sek kok ngapa ya teh deui aduh urang teh kuat resep pisan kana sek teh rek sek loa eta mah rek sek panjang rek sek pono pokona mah sek resep lah naning naninang noninang nona noninang noninang naning naning Kang Ibing obat mah ku janda muda cenah digodogna di jero kamar nah teu kira-kira maneh teh aya di eta ieu ganti pejitna cenah duh Kang Ibing upami mah sing sieur ngaleut kopi dijamin moal tunduh ih kamana wae eta ngubaran teh kalau mah makan sate kambing dijamin mahan andeh nanti di rumah, nah dijamin mah andeh nanti di rumah. Wah, membuki kemana wae. Kang anu nyari patuangan, aku patangan deh ya tuh dijamin damang ti Ian. Ih, Kang Ibing bade tumaros bimbo anu namanya judulna naon? Kasmaran. Yuka disko tong hilap cana kopea sareng sarung. Naon di teh? Kang Ibing upami hoyong enggal da mamang ada cai aki tah eta mah sae tah tereh pimodareun teh Kang Ibing mikiran teuing mah antepkeun da mah ge cantang tuh mikiran Kang Ibing hulu obat mama nyata ku tangga cau atau ku gebog dibabukeun kana tonggong insyaallah mah cager tah ti Ivan Kebon Jayanti nah euy sagigireun anu nyaraah teh aya we tah ieu euy urang mah sakitu keur nyeri mahnya anan dipake heureuy si kuya teh aduh. Oh iya untuk Teh Mary di Margahayu Raya, untuk Coy Yeti di Biati teh di mana di Bandung. Heeh, nu gigireun Biati teh Teh Mary. Di Radio Mara Bandung, saya Kang Ibing mengucapkan salam manis buat semua pendengar Radio Mara, baik yang sudah gede maupun yang masih lemet, dari yang bepenyit sampai nini-nini, anu geus teu ngadegena naon kirim lagu we ku urang lah, pun mae butuh kun nini teh kerja ket kulit. Aduh, sok inget baheula teh resep makan mah karasa ku urang anu nikmat pisan kok. Urang lamun ti dia rek ini ka Subangnya. Sok ngajakeun mekel we euy ti mah daharna teh ngampar dinya teh di kebon teh kajen teh disebut urang lemur ge aing kok da ngeunah euy nya aduh ngeunah pisan nyaan duh da eta tah nu ngeunaheun mah manisan hayam
nya manisan hayam batur mah teu nyarahwan urang meunang resepna menangin sorangan barutu. Manisan hayam teh hayam jago anu ulah nu koloting liat anu rada ngorak keneh anu keur meujeun jajangkar lah. Ya, terus bahan-bahanna teh gula beureum nya jeruk purut mun aya mah keur seungitna daunna nangka tah eta terus pandan terus kalapa tah godogeun heula gula beureum teh godogeun heula gula beureumna terus ancurkeun sina ngagolak terus parut kalapa asupkeun pandan segala nangka tah engke nyakot hayamna dimandian leucing bersih terus dipulas ku koas antepkeun heula nya kurungan heula geus rada garing lepaskeun baledog beberik tah eta manisan hayam gitu dina katewak urang modar ngabudak-budak hayam amis aduh manisan hayam ayeuna geus didengekeun cek sarareat teh juga dengeuna dibeberik tah duh urang mangeunah teh modar di kebon teh duh tapi saya kungsi barato keur di Damas kok keur jadi calon gitu ya calon anggota jeung babaturan teh pernah cross country barato mah kamari baya tah cross country dahar teh hanapun tangkal euy di mall Glode tapi sambal nu moal sambal ngan hiji dibungkus ku daun cau sok cenah kulantaran hiji aya mah kieu asin baroga lauk lamun sambal ieu teu meunang di eta kudu cocok sabisa-bisa we dina daun cau di dinya pokona mah teu meunang dibawakan alas we wah cocok di dinya atuh da tereh we beakna ngan lila-lila pahit barang ditinggali daunna soek barang dibukakeun di dihanapna tai ucing aduh sarerea utak kabeh aduh tai ucing mah geus garing ngan aduh kabina-bina we aduh aing mah euy nyaan urang mah arutah sarerea lain bohongan heueuh soek daunna lila-lila pahit kitu teh nah cing ieu teh tarasi teh pahitnya euy cenah nya tarasi mana teh Cirebon mana euy cenah pahit tutung teuing meureun ngagorengna tapi sana saurang penasaran si Yusuf Sarip cek balikeun we barang dibalikeun walah siap oh TKB bareto keur ngora urang kalakuan aduh ayeuna mah jelema geus jadi pejabat tah nu nyorocolanna ge salah sabiosna tah Bapak Mehmet Hamdan anu mah geus Bapak naon teh kan Dikbud itu tah eta teh Disbudpar si Kemek teh tah keun bae lah terus da geus cara radi anu jelemana ge geus hebat kamari papanggih jeung jelemana si Isa salah sahijina teh geuningan si oreng sekretaris ieu wakilna Menteri Lingkungan Hidup tak barang papanggih teh apa politik maneh sekretaris menteri da aing mah apal maneh sok mentaan udud ka urang bareto keur kuliah keur eta keur di Damas kitu resep euy ayeuna geus cara reneng alah tah aya deui tah babaturan urang ari ududna teh ngan ai kuliah teh boga di udud teh ibarat daun kawung we baru teh mah aya rokok omo teh nya rokokna teh rokok omo barang teh cek urang teh duh selain mi sangsara kieu da sangsara teh budak teh rokokna teh omo we rokok kawung teh aya mah dokter dokter Seno tadi si cadas praktek jeung nyunatan deui teh sakelas jeung urang bareng teh si selud teh geus sararebat pokona mah kok geus sararebat geus jadi juragan wungkul urang we nu kacing calang kieu teh tapi ulah hilap aing terkenal jedek naon deh lemah ka dia rumah ieu aing mah duh pala laur kadatangan zombie teh naon di bete-bete poho deui nya da ieu aya si Bapak ieu asup ka jero di ruas aing moal kantong dek naon atuh wayah kieu mah wara gaji sok reuas aing poho nekat ngara gaji sorangan suku alah di mana Pak di kereta api uluh terus ngara gaji kereta api aduh barat teh tarucingan teh mun hulu kereta api di jen silet jadi sabaraha silet teh nonos cat batur riweuh ngajawab pek teh jawab dengan hiji silet teh nah apaan keur ngurut gunung cenah teh kira-kira sia teh oke nyangakeun ke sadayana Radio Mara di Bandung saya putrakan lagi sebuah lagu buat Anda lagu naon kok nu geunaheun kok kanggo Teh Mary kanggo Bieti kanggo sa tadi teh kok mamah naon ngirim wajib poho deui mama
primadona tanya mah primadona kanggo saha deui kanggo Sutikno saha Sutikno teu puguh dikirim lagu bau gen bae kumaha aing we tak urang inget keur budak kok maling jamu peuting euy tarekel naik kalau jamu teh da aramis naik jamu nu bogana kaluar aki-aki eta aduh aing teh inget-inget ke mama aki-aki eta jeung haji deui jongkop kana batu euy nyaho urang aya di laluhur meureun kop kana batu aduh ceuk aing dipalengpeng ieu bahaya mending geus ngadareg-deg di luhur tangka makanya duaan yang baturan tapi henteu naon euy ngan ngadagoran eta we tangkal ku batu gede duk geus ngaleos deui cik urang teh naon teh haji teh teu puguh no atuh si orang geduk-geduk teh sireum jadi liar si orang nakolan tangga teh nyamun di jona kanang sireum nya oi budak sireum aing kok ngaragakeun maneh teh ku gurawes aduh eta nah keur budak maling jamunya padahal teu loba atuh dipaling 3 ton ampun keur bebenyit keur bebenyit mah ampun urang mah euy eta atuh da teuing teh pikahartieun tak orang melak jagong aneh ya seumur kakarak ya di pakarangan melak jagong di tukang teu baruahan kok teuing atuh kurang kumaha kurang mau digemuk aduh segitu diaksaraan kurang teu bisi teu nyahoan tangkalna gigireunna teh ditulisan gemuk make panah sigana akarna ngarah teh ka itu ka dieu yang naik nyawa kayaknya teu boahan lain teu boahan bila litik jagong teh aduh aing mah ting jagongna jagong jenisna jagong lemet meureun. Nah, urang mah ya tah euy mah teh rada cager euy. Oh henteu peurih deui. Oh nya engke ku kejo. Oh nya emang Haji Oyo tadinya ngirim bubur. Si Koko geus satpam geus urang sian ucan ngadahar. Aduh. Batur mah euy nyalonkeun jadi wali kota, nyalonkeun jadi gubernur, nyalonkeun jadi presiden. Aing mah gegerewekan we kieu kajeun. Nah, laka orang jadi pimpinan gecan puguh belul urang mah nya. Mangga saha we anu barada jadi pimpinan tah. Mudah-mudahan sing cager bager bener pinter sing nyaah ka rakyat leutik ka masyarakatnya. Sing taat ngajakeun perintah agama tuh kan sakitu. Ti Kang Ibing mah jeung sing inget ka uing masuk ngadoa-doakeun. Ulah cicingan atuh aya di pejabat teh. Ini abong tara di samat-samat teu ngirim. Abi teh da rakyat leutik, saha deui abi barang penta. Lamun teu ngirim wae rasakeun. Naon jo rasakeun cenah. Rasakeun kira mun aya panggilan ka urang Ibing amung teu 100 miliar mah moal daek rasakeun. Ya. Oke, saya kira sudah cukup waktunya saya ngobrol ya. Jamnya sudah uni. Selamat malam, selamat beristirahat. Radio Mara di Bandung bersama saya Kang Ibing. Lagu ku nyanyikan bagai daun jatuh bertebaran. Ku usap wajahmu, ku bisikan kata hanyut sudah di balik awan kelam. Jumpa pertama awal senja, bayangan indah cinta. Bunga mekar indah, merah-merah segar. Ku tatap wajahmu, lagu ku nyanyikan
cinta bunga mekar indah merah-merah segar. Bagai daun jatuh Yesterday is gone, start all over again today with new classic breed, new breed what we wish for. Glass mic, new sensation, glass mic, classic all the way. Yesterday is gone, glass mic is today, glass mic is today. Yesterday is gone, start all over again today with new classic breed, new breed what we wish for. Glass mic, new sensation, glass mic, classic all the way. Yesterday is gone, glass mic is today, glass mic is today. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.